balikan deui tah jadi urang mah sagala nage teu niat sok aing mah ibu di imah geula baroga duit teh jamat teh ngan niatna can bener jadi rek nyieun kahadian teh ragu-ragu masya Allah dari tadina pelit bersedekah komo ayeuna bulan salah sawios kasayan dina bulan Muharram satu ibu nanti berpuasa Muharram tanggal 9 dan 10. Kenapa harus tanggal 9 dan 10? Sebab tanggal 10 bukan hanya umat Islam, orang Yahudi pun berpuasa. Sebab orang Yahudi percaya yang dina tanggal 10 bulan Surah Nabi Musa alaihissalam terselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun tanggal 10 bulan sok teruskeun ka para hari tanggal 10 bulan surat teh bersejarah eta teh salametna Nabi Musa tanggal 10 bulan surat salametna Nabi Ibrahim tina beuleuman Raja Namrud tanggal 10 bulan surat salametna Nabi Nuh dina kapal sehingga cai saat harita anu ngalem alam dunia tanggal 10 bulan leres gitu. Makanya berpuasalah kata Rasulullah ketika di Madinah orang-orang Yahudi berpuasa cek Kanjeng Nabi kunaon geuning aranjeun puasa sebab pada tanggal ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah cek Kanjeng Nabi saknyana lamun kitu kaula lebih berhak berpuasa daripada kalian untuk membedakan puasa kita dengan orang Yahudi cek Kanjeng Nabi berpuasalah kalian sehari sebelumnya tanggal 8 dan tanggal 10 cuma Rasulullah kabujeng ngantunkeun jantan anjeunna teu kantos berpuasa sunnah tanggal 9 Muharram tangke tanggal 8 10 teh puasa nya jang anu kuat anu geus teu beuki barang hak ya di karolot insyaallah jamaah karolot mah puasa garenge ibu-ibu mah adi kan rencangan ke cenah abdi makang ari keur pangajian teh tara ngabahas puasa sunnah teh nah hade ada cenah kuring natara jadi ada ibu-ibu nama rajin tadi bejaan puasa rayagung parwasa di bejaan puasa roah puasa hari kiai na ngalepus bae udud jadi teh udah malum kiai ngora jadi beki kene barang hakan segala seneng kan hari ini mah geus sagala teu rajin ya punya ada harus sanggup geus teu pati beki indomie komo mie ayam komo mata wajar lamun parwasa teh jama kolot mah da ek ngahakan naon deui atuh jadi cenah ieu teh jang jama kolot tungkul aja nya teu atuh nu ngora ge lamun kersama urang niatan taqarrub ka Gusti tah puasa hiji nu kadua sedekah perbanyak sedekah zaman baheula mah sok aya bubur surah ayeuna mah eueuh bubur surah teh marales jama ayeuna mah baheula mah abdi keur alit keneh nuju di Mancagar Garawangi da abdi teh asal ti dinya karesan pun aki cek batur mah Kiai Khalil Basuni bin Muhammad Saleh Kiai cek batur mah cenah ari Kiai aki abdi teh teh lamun bulan surat dikaririm bubur dina nyiru geuning dina daun teh kitu bubur teh disaruhun kaunggal imah paanteur-anteur harus kitu di dieu aya keneh nu kitu aya cek aing ge eueuh ayeuna mah maralas jama ayeuna mah parlit yen bubur bae ge teu beuki aing pak ngiring bubur aya jagongan aya suukan tuh aing mata teh ngeunah teh pakirimkeun ka Kertayasa jeung bakakak hayam hiji aduh meureun aing teh bunga cing teh ieu tindi atuh nya jadi bersedekah makanya sok aya disebut lebaran yatim jadi cenah ge urang teh kedah naon eta teh lulubaran jadi kudu beberkahan ibu setiap tanggal 10 bulan Syawal perbanyak sedekah sebab ayat riwayatna bu zaman Nabi Musa alaihissalam ayah ibu ada suami istri yang hidup miskin jadi ayah istri suami istri miskin terus istrina ngomong kasalakina bapak teu kuat jadi jama miskin teh aing mah rese geuning cek salakina teh oh terus kumaha atuh hayang jadi jama kaya doh aing mah terus kumaha tuh cek salakina atuh menta ka Nabi Musa doakeun kitu cek salakina heueuh sugan atuh ke ka Nabi Musa lah isukan teh menghadap Nabi Musa ari Nabi Musa teh kalamullah tiasa ngobrol langsung ka Gusti Allah bu Musa dungakeun kuring hayang jadi jama kaya jama miskin teh teresep aing mah sagala teu boga deh cek Nabi Musa teh nya tuh ka didungakeun berdoa Nabi Musa ya Allah
aku kedatangan si Fulan dan istrinya ke sini minta supaya jadi orang kaya. Cek Gusti Allah bejakeun Musa jama eta bisa jadi kaya tapi ngan satahun. Mang kadieu geus didungakeun cek Gusti Allah beunghar tapi satahun kajeun. Kajeun penting mangasaan. Keunana satahun ge lumayan daripada miskin bae. Atuh cek Nabi Musa teh hari daek mah. Ieu deal mus kajeun. Kade tahun geteunana lah lumayan. Eta mah nya bener Bu, besokna entah rezeki dari mana. Pedegdeg beunghar sagala loba. Eta suami istri mangpang meungpeung cek rupiahna ieu kabeneran zamana bager rupiahna. Teu pelit siga urang dieu. Oh, teu tah. Urang dieu ge bager cek sibut teh gagabah teh ngajengan. Tah ngobrol, Pak meungpeung beunghar urang unggal poe kudu sedekah Pak. Sedekah tiap hari. Unggal poe tatangga dipanggil dibere dahar balikna diberkatan. Yo berkatna mam, yo berkatna unggal dinten puluhan orang datang ke rumahnya sampai tidak terasa sebulan, 2 bulan, genep bulan, geus 8 bulan beunghar, geus satahun beunghar, geus satahun setengah beunghar keneh bae. Diperatoskeun ku Nabi Musa. Nah, cenah geuning beunghar bae baru satahun. Mangkara Gusti Allah pohoeun. Ngadoa Nabi Musa, ya Allah, kata engkau orang itu hanya 1 tahun, kenapa sekarang malah semakin kaya, semakin banyak kekayaannya? Saur Gusti Allah, Musa, tadina kaula geus mere waktu 1 tahun, ternyata jalma eta sodakoh tuluy-tuluyan. Tina sodakoh eta yang menjaga harta bendanya sehingga bertambah banyak dan aku tidak mampu untuk mencabutnya. Eta teh karena numatak bersodakohlah, sebab dengan sodakoh kalian akan menjadi orang kaya. Gitu. Bahkan suruh Kanjeng Nabi lamun teu bisa sodakoh ku harta, ku ilmu, teu bisa ku ilmu, ku omongan, teu bisa ku omongan, ku tanaga urang bersodakoh. Ku omongan urang bersodakoh, ngajak jama ibadah, ngajak jama taat ke Allah, itu adalah bagian dari sodakoh. Setiap yang ma'ruf, kullu ma'rufun sodakoh, setiap yang baik itu adalah sodakoh. Tahartos Bu, sok luar biasa. Bersedekahlah, jejembaran, cek jama baheula mah tuluy untuk para suami. Kayak tanggal 10 para suami jejembaran mere napakah kanu jadi pamajikan. Bawa bapak teh ngumpulkeun duit di ayeuna tong minta ka pamajikan tong. Lamun aya rezeki kumpulkeun duitna amplopan kakak aya sabaraha umpamana menang 100.000 kumpulkeun amplopan ke tanggal 10 teh bikeun ka pamajikan indungna ka dieu atawa lamun jama baheula mah ka dieu kaula rek ngomong sok andi ka diuk di dia. Ibu teh diuk aya naon nya bapana dengekeun kaula rek ngomong ieu teh tanggal 10 bulan Sura kaula terek jejembaran da ieu teh urang teh awal tahun kaula teh kepala rumah tangga ieu nyanggakeun Jang Andika duit 100.000 beasna sakobokan sing mahi satauneun dengekeun tong ahu-ahu ibuna tong seserian Ari Andika teh ngimpi tagundam ulah tapi ibu teh ngajawabna kedah kieu tong seuri ka hade ulah ulah kira bapak yang seri ulah cek si ibu teh alhamdulillah wa syukrulillah katampi panapakah ti Andika muga-muga mahi satauneun erek Bu tong seserian ka hade si bapana tong 100 ting atuh 1 juta mere duitna biasna sakarung atuh abdi ge teh keur ngumpulkeun ieu teh kaya nu ladang ayeuna teh dibikeun engke tanggal 10 bulan Sura. Ai astagfirullah teh Gusti teh ki aing rek neangan beasna heula moga-moga mah aya nu mere beas anyar bae tapi da sok aya eta abdi pangajian dibere beas aya aya eta mah ujug teh ngagotong beas kana mobil ceng teh naon ieu beas cenah anyar pake tos panen alhamdulillah da aing mah sagala dibawa aing mah cara ngomong dibere cau dibawa aing mah
sok sanajan ngayah teuing ge cing teh cau bae untung aing teh berada beuki teh Bu ieu teruskeun Bu setengah 11 Bu tah jadi eta jejembaran Pak ya jadi enjing teh eta tanggal 10 teh kitu para suami sok para suami siapkeun lah berapapun uang kita jadi sok urang ngalap keberkahan bulan Muharram ya Bu jadi puasa sunnah jejembaran kahartos hadirin kaum muslimin rahimakumullah jadi mari kita hijrah anu tadina pedit jadi bager anu tadina malas jadi rajin anu tadina bodoh jadi pinter mari kita berubah menjadi lebih baik berubah memperbaiki ibadah kita lamun biasana sholat lohor tara make sunnat qobliyah sunnah ba'diyah sekarang kita niat dalam hati aku mau berhijrah menjadi lebih baik memeh lohor qobliyah heula enggeusna ba'diyah heula ameh urang bisa qobliyah bisa ba'diyah usahakan berjamaah da sorangan mah moal aing mah yakinan lagi moal rajin sorangan kudu sunat ngalilakeun ibu tetereh kapan sampean teh wah wih weuh terus gitu matak berjamaah usahakan biar kita bisa sholat sunnah dari tadinya akhlak jelek sekarang berpindah menjadi akhlak yang baik untuk para remaja, para pemuda, anak-anak yang masih punya orang tua mari kita berhijrah berkhidmat kepada orang tua kita sebab nasib kita ada pada ibu bapak kita berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian niscaya kalian akan mendapat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala cium tangannya setiap hari ketika kalian akan berangkat cium angse panangan sepuh urang ari nyium ka kolotek kudu kana irung lain di kana tarangkeun da teu geuring panas kolotek ieu kolotna nuturkeun ka hayang anak kan budak ayeuna mah lamun sasalaman teh ka dieu ieu nyanehna ari sasalaman ka dieu diserot ku irung beres berkah ini loh berkah jadi kana irungkeun ka dieu kana liang irung sedotah leungeun kolot teh sok sanajan kolot bodoh tukang kasawah eta teh kolot urang dengekeun ya nu ngarora ulah ieu mah sasalaman ka dieu ieu nyanehna budak leutik narurutan tindi eta mimitina tina TV dideleh sedot sebab di situ ada karomah, di situ ada kemuliaan. Tangan inilah yang berjasa membesarkan kita. Kalau ini tangan seorang ayah, iya lengan anu nyanyakel doran pacul ti isuk anjuk kaberang ngagepluk di sawah ngabelaan anu jadi anak. Leres gitu? Atuh heueuh nu matak cium tah leungeun teh. Cium tarang indung. Berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau kita belum merasa baik, mari kita berhijrah muliakan orang tua. Sebab Saur Habib Ali Al-Haddad diperbaharui oleh Habib Omar Al-Hafiz, beliau menyatakan perlakukan orang tua kalian bagaikan presiden, nanti kalian akan punya derajat bagaikan presiden. Perlakukan mereka seperti raja, maka kalian akan mendapatkan derajat bagaikan ari koloteh kudu dihormat. Ulah mah kolot digawekeun ya Allah ting balanja ka Kuningan si emih kudu ngais budak mamawa korang balanjaan anakna ngagegag ti hareup mi agi mih atuh mih leumpangna agi cek indungna teh atuh nyaneh da ieu anaknya neh teh berat eta indungna teh dadaek kanan ka dieu budakna ku aing entong cek aing ingkeun doli hewa aing mah anakna deui teu gableg pisan polo budak dititipkan mih budak nais mih lamun di dieu aya anak anu tutah-titah ka kolot titah ngais budak dengekeun ya omongan aing aina doraka sia atuh heueuh kolot dititah pangaiskeun mih budak naji eta nyaneh wenang-wenang teuing ari keur mah kolotna teh ngelehan di aais bae cek indungna teh tuh ka abah nyaneh bikeun budakna bah nitip budak bah ka dieu keun eta abahna didaekan tong daek atau cenah da incu ajengan ari ajengan geus boga incu encan matak aing ngomong kitu ge
Tapi da aing mah geus ngomong teh ayeuna nu ulah sok tutah ditah ngais awas cing teh nyaneh boga anak ku aing. Aing geus ngais nyaneh baheula cangkeul aing teh kudu ngais anak nyaneh ka hayangna. Ieu abdi sok ningali ari kakuningan jajapun bojo. Oh sok eta aya jama kitu da eta teh yakin aing malen pembantu ieu lain indungna eta teh. Suat leet kesa ngageot di tukang lempang cai teh urang endi eta. Ngan mobilna teh angkutan pedesaan koneng segenna mah ka dieu da aing bener. Ulah pepeujeuh ka dieu nu aranom pepeujeuh. Mih wios mih ku abdi bae mih kitu. Ari ka rubi ieu teh indung bapa teh. Di imah muliakeun kolot teh ulah kolot disimpen di goa ngahiji jeung pare. Dihareup ari kolot teh kamar hareup pang alusna. Mih abah dipayun tuh kamar anu pangsaena. Ulah ieu mah kolot teh ngelehan Gusti teuing. Keur can boga anak di kamar hareup, boga anak kahiji pindah ka kamar tengah. Boga anak dua pindah deui ka deukeut dapur. Dak imah teh ngan tilu-tilu kena anak tilu hiji kawin kabeh pindah ka goa. Cek anak nate mak mah di guah bae ngahiji jeung pare nya mah eta indungna daekan bae heueuh da aing mah sok kiih bae jadi ngadeuketan kamar mandi astagfirullahaladzim eta anda daekanan aing tong dararaek entong ku anak teh ditaripu bae daekan bae cek anak nate geus da bapa mah mah geus kolot ieu atuh deuh ari anak namana spring bread hees teh indung nama dina raranjangan kasur lepet ina najis aing mah cing nu teh aing nyeri awak aing mah es teh eta nya doraka dengekeun doraka cek aing ge ari sagarupa teh kudu kolot heula spring bread pang alusna ka kolotkeun meh na spring bread meh cing nu teh aing mah embung sing 3 lutuk tah dia atuh meh mana samak bae tapi tawarad heula terus kitu leres urang anak teh daroraka bae ka kolot teh nya nitah bae nyiksa bae ti barang ngajoro beuteung anjau ka kaluar anjau ka boga anak didadetkeun deui ka kolot ya Allah Gusti nu agung leres kitu nu mawi dina awal tahun baru hayu urang cuang doakeun sepuh-sepuh urang nu tos teu aya nu pari masih aya keneh nya bunya tangke urang ngadungana make bahasa Mekarsari bae leres kitu sok urang cuang ngadoa sasarengan muga-muga doa urang sadaya di awal tahun ieu dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sakali perbaiki akhlak ka kolot, akhlak ka tetangga, akhlak ke lingkungan, akhlak kepada Allah matos kantenan eta mah ibadah kedah diperbaiki wa husni ibadatika. Hadirin kaum muslimin dauhan Allah dina Al-Qur'an anu diaos tadi Allah ngadawuh alladzina amanu wa hajaru wa hajadu fi wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah jamaah anu iman kemudian berhijrah berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim kunaon geuning kalimah amwal diheulakeun daripada angpus sebab jamaah rata-rata awal ngaluarkeun harta banda yang jihad di jalan Allah maka didahulukan kalimat itu namun orang tiasa berkorban dengan harta berkorban dengan nyawa untuk kemaslahatan agama orang dalam arti jihad fisabilillah a'dhamu darajatan indallah bakal dimuliakan darajatna ku Allah Subhanahu wa taala wa ulaika humul faizun di akhirat bakal jadi jalma-jalma nu meunang kauntungan ti Allah Subhanahu wa taala laras kitu laras. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah ayo urang cuang sasarangan ngadoa geus rek jam 11 ajo ngadunga ge anggeus jam 11 geus jam setengah kurang saeutik mah tungaranna ge jeung dulur deuh tong peuting teuing bising salat subuhna kaberangan ke nyalahkeun aing bae lah geuning teh salat subuh atuh da eta kiai ngaji teh hajaan anjo ka isu nya matak geus ayeuna mah urang cuang ngadoa sateu acana urang cuang istighfar heula sasarengan daras bo kade ulah aya wakawihnya ulah ting karuliat cicing-cicing dariuk da can ngadunga nya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbal
Astaga. ربنا زدنا علما نافعا ووافقنا أملا مقبولا وهب لنا رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر رب أستغفر Nanada abdi kanu maha suci nanada abdi hapunten abdi pasihana ilmu anu manfaat pasihan amal anu maslahat mugi masihan rizki anu loba mugi ngahapunten tina sadayana dosa mugi ngahapunten tina sadayana dosa astag Rabbal astag Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad والسليم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا غفار يا غفار يا غفار إن الله غفور رحيم اللهم يا الله hapunten dosa abdi sadaya ya Allah dosa anu dihaja atanapi anu teu kahaja dosa anu ageng dosa anu alit ya Allah hapunten dosa abdi sadaya ya Allah dosa ibu rama abdi sadaya ya Allah pikanya pikadeuh aranjeuna ya Allah kangge ibu rama abdi anu masih keneh aya panjangkeun yuswana ya Allah sehatkeun jasmani rohanina ya Allah pasihan keberkahan dina kahirupanana ya Allah pasihan kesempatan ke abdi palaputrana ya Allah kangge tiasa ngabingahkeun ibu rama abdi sadaya ya Allah sehatkeun ibu rama abdi sadaya pasihan keberkahan dina kahirupanana ya Allah jaga raksa aranjeuna ya Allah husnul khatimahkeun dina akhir kahirupanana ya Allah ya Rabb kangge ibu rama abdi sadaya guru-guru abdi tatanggi abdi kulawargi abdi jamaah abdi anu parantos mulih ka rahmatullah hapunten dosa aranjeuna ya Allah tampi amal ibadahna ya Allah caangkeun di alam kuburna ya Allah pasihan nikmat kubur tebihkeun tina siksa kubur lebetkeun kana golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma nas'aluka hubbaka wa hub ala nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah abdi nuhunkeun rasa mahabbah rasa cinta dina manah abdi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambihkeun rasa cinta dina manah abdi sadaya ka Rasulullah pendakeun abdi sadaya sareng Rasulullah pasihan kesempatan ka abdi sadaya kangge tiasa ningali rarai Rasulullah assalamu alayka ya Rasulullah tambihkeun rasa cinta dina manah abdi sadaya ka Rasulullah jantenkeun abdi sadaya umat anu bakal pendak sareng Rasulullah jaga dina poe kiamat jantenkeun abdi umat anu bakal tiasa nembalan nalika disaur ku Kanjeng Nabi jaga dina poe kiamat ummati ummati kadieu umat kami
Ya Allah, jantenkeun abdi golongan umat anu tiasa ngawaler kana panggilan Rasulullah sehingga abdi sadaya kenging syafaat Rasulullah jaga dina poe kiamat. Ya Allah, panjangkeun yuswa abdi sadaya ya Allah. Pasihan rezeki nu halal nu jembar kangge pibakeleun ibadah abdi sadaya ya Allah. Jantenkeun murang kalih abdi sadaya murang kalih anu salih salihah. Jantenkeun murang kalih abdi sadaya anu salih salihah. Angkat derajat murang kalih abdi sadaya ya Allah, tambihan ilmuna ya Allah, solehkeun manahna ya Allah, gampilkeun sadaya urusanana ya Allah, urusan dunia sareng akhiratna ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, gampilkeun baham abdi sadaya kangge tiasa ngucapkeun kalimah thayyibah, kalimah anu sae dina akhir kahirupan abdi sadaya. Allahumma ya Allah, gampilkeun lisan abdi sadaya kangge tiasa ngucapkeun kalimah la ilaha illallah dina akhir kahirupan abdi sadaya. Allahumma barik lana fi akhiri hayatina bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, gampilkeun lisan abdi sadaya kangge tiasa ngucapkeun kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tabihkeun abdi sadaya tina nyerina syakaratul maut, tabihkeun abdi sadaya tina hesena syakaratul maut, tabihkeun abdi sadaya tina himpitan kubur, tabihkeun abdi sadaya tina siksa kubur, tabihkeun abdi sadaya tina fitnah dajjal fi dunya wal akhirah. Ya Allah, dina tahun baru anu bade dongkap tahun 1440 Hijriah ya Allah, salamatkeun abdi sadaya kaum muslimin anu aya di Indonesia, kaum muslimin anu aya di Palestina, anu teras-terasan berperang sareng orang-orang Yahudi ya Allah. Wargi-wargi abdi anu aya di setiap negara kaum muslimin sadaya ya Allah, anu aya di Irak, anu aya di Iran, anu aya di Syria, anu aya di Yaman, anu negara-negara anu nuju bergejolak ya Allah. Jaga wargi-wargi abdi sadaya ya Allah, jaga saudara-saudara abdi sadaya ya Allah, persatukan kaum muslimin ya Allah, damaikan kaum muslimin ya Allah, berikan kemenangan kepada kami kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, saumpamina aya di antawis wargi-wargi abdi anu nuju teu damang sehatkeun ya Allah, anu nuju teu damang sehatkeun, anu nuju mayunan masalah icalkeun masalahna ya Allah, anu nuju mayunan masalah icalkeun masalahna ya Allah, anu nuju mayunan hutang pihutang pasihan ya Allah, kagampilan kangge ngalunasanana ya Allah, anu nuju aya kahoyong, anu nuju ngagaduhan cita-cita ya Allah, ijabah kahoyongna, ijabah cita-citana ya Allah. Ya Allah, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarra zalimin wa ansurna 'alal qaumil zalimin wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin. Hapunten kasadayana mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.